Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis. Ayeuna bagian anu ka dalapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagian anu ka dalapana. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Para wargi sadayana, kajadian Rajapati anu kadua anu kajadian di Jalan Cisaat nu menta korban meh ampir 3 urang barudak ngarora. Tangtu ieu nimbulkeun kageruhan anu luar biasa. Sabaraha lembur anu deukeut ka Jalan Cisaat gujrud, teu budak teu kolot pada ngagunjing, teu di kebon teu di mana anu jadi bahan obrolanana taya lian pasti kajadian anu geus lumaku di Jalan Cisaat. Malahan aya sabaraha urang apal kana sajarah carita eta jalan, saluyu jeung anu kapanggih ku Dokter Yadi dina web internet. Apanan dina web internet teh dijelaskeun sagalana timiti kajadian Rajapati Munggaran tug nepi ka ayeuna. Anu nyaritakeun yen satiap kajadian eta teh pasti kajadianna 13 setiap 13 tahun. Dina setiap 13 tahun pasti bakal aya nyawa ngalayang, paling henteu 13 urang nyawa. Leupas tina sagala kajadian kacapangan balarea, aya hiji hal anu pastina bakal nyieun kaheran ka sakumna jalma, nyaeta kusalametna si Samson anu naran aslina Aji Samsung. Padahal meh ampir geus pada nyaho lamun keur usumna Jalan Cisaat menta korban, tangtu moal aya anu disesakeun saurang oge salagi can jejeg korban 17 urang. Tapi si Samson kunaon bisa salamet? Salila opat
poe opat peting ti satu tas kejadian di Jalan Cisaat. Si Samson ukur numpi diri di kamar, tedaikeun liar ti imah. Ti isuk jedur nepi ka sore jedor. Angger kitu we gawena teh ngaringkeb maneh di kamar. Rajen kaluar ari lapar jeung hayang micin wungkul. Geus kitu mah leos deui we ngaringkeb maneh nyorangan di kamar. Estuning sikepna robah 100,5 derajat. Anu biasa nama si Samson teh hegar nganti saprak kejadian kamari di Jalan Cisaat. Manehna jadi hulang-hulang, loba gegebegan, loba ngarenjag teu pupugu. Malah lamun ditanya ku indungna sok murungkut. Indungna nyaeta mah icih melanggen nempokayan anakna seperti kitu. Tadi nama si Samson terek dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi bubuhan teu boga duit nya pikeun sementara mah diantepkeun heula. Dina poe kalima kakara si Samson daek kaluar ti kamar. Kitu oge pedah dicalukan ku ma icih indungna, sabab di luar aya babaturanana anu katalah Irpan jeung Suda. Atuh kulutrak gancang si Samson ngulutrak mukakeun panto muru nyamperkeun ka baladna, tuluy ngabagiakeun baladna, laju gukgek dariuk dina palupuh. Di hareupeun dua baturna si Samson tetep nguluwut, ngeluk tungkul jiga bueuk menang mabuk, teu lemek teu nyarek teu kadal carita. Jang Suda jeung Jang Irpan nempokayan Samson model kitu jadi silih reret, saling tanya isyarat. Pok Jang Irpan nyarita ka si Samson, soal kejadian kamari son, uing jeung si Suda geus nyaho euy son. Pastina maneh jadi kieu teh alatan kejadian 5 poe ka tukangnya anu geus lumangsung di Jalan Cisaat teh ya. Nya kitu euy. Uing teu nyangka kudu kalengitan Nyi Esi. Aduh, bebeureuh maneh aing sedih. Temal Samson mimiti daekeun nyuara kitu oge sorana rada meusan. Nya anu geus mah geus we son, ulah lila teuing jadi pikiran. Meureun geus waktuna Nyi Esi tutup umur. Si Suda milu mairan. Katampo Samson rumahu tuluy nembalan. Maraneh mah moal ngarti euy. Uing jeung si Esi teh geus paheut rek nepi ka kawinna, geus janji pasini rek kacai jadi salogak kadarat jadi salebak tari nama. Kari-kari ayeuna aing ditinggalkeun saperti kieu ku Nyi Esi. Uing teu kuat, uing justru hayang nyusul Nyi Esi. Hush, ulah kamana karep nyarita teh son, ulah sok arala subak kitu deuleu. Angguran maduakeun Nyi Esi, mudah-mudahan ditarima amal kasayanana, iman Islamna ditetepkeun, dihapus dosa perdosaanana, ditempatkeun di tempat anu merenah, raudhah min riyadil jannah deuleu. Lain hayang nyusul, mending neangan deui we gantina daripada nyusul mah son. Jika eueuh diabdikan atuh maneh mah. Cek si Suda ngupahan kanu keur aya dina titik rasa kaputus asaan. Mal bisa da euy, mal bisa. Hate uing geus nyanggreud ka jenatna Nyi Esi. Uing teu bisa pindah ka lain hati dah. Pret pan aya si Neng Jebrod. Pan si eta bogohun pisan ka nyana teh lain. Cek si Irpan mimiti ngoleh. Embung si Neng Jebrod mah sirahna pitak euy. Temal Samson angger nguluwut. Si Ani betok atuh. Pan si eta oge geulis pisan euy. Teu eleh geulis jeung Nyi Esi mah. Madap suradap pokona mah euy. Cek si Suda mere kamandang.
Si Ani betok ambung ah. Nah bet embung pan geulis pisan si Ani betok teh jadi bentangna di kecamatan Cibangkiung, cek Irfan. Si Ani memang lamun ditetep ti hareup sieup, ditilik ti gigir lengik, disawang di tukang lenjang, ngan lamun ditoong ti handap jiga Mas Adam salakina Inul. Si Irfan jeung Suda ngabarakatak sareureui. Ai Sugan teh ditempot ti handap jiga Bah Haji. Kelason Ye ngeunaan kajadian kamari nya di Jalan Cisaat 5 poe ka tukang. Kumaha eta caritana? Ye teh uing duan ngahaja datang ka dieu salian tinggal longok maneh teh nyarek aya tanyakeun oge ka maneh son. Jang Irfan mimiti ngarah obrolan kana hal utama. Masalah naonna ya teh Pan? Eta masalah Jalan Cisaat son. Tapi hampura ye lainna uing rek ngahudangkeun deui kasedih nyane. Ngan ieu teh aya nu rek ditanyakeun ku uing teh ngeunaan kajadian 5 poe ka tukang. Sakanya uing mah ari ngaranjis Jalan Cisaat lamun keur usumna menta wadal sing sawae oge anu kaparengan kadinya tangtu moal salamet son. Sakumaha anu karadapan ku Nyi Esi, si Dasep, Nyi Yeni, tah anu jadi kaheran dewe teh nah geuning nyane sorangan mah bisa salamet son. Cik kumaha tah bisa kitu son? Cek Irfan Daria nanyana. Ditanya kitu si Samson asa kahudang deui ingetanana kana kajadian 5 peuting ka tukang. Manehna ngahlas sarta ngaharuk ngarahuh panjang. Pikiran kalelewaan deui ku bayangan bebereuh manehna nyatana Nyi Esi anu maot sacara teu wajar di Jalan Cisaat. Sakedapan mah si Samson can cumarita. Pastina masih kabang baluhan ku kasedih. Tapi teu lilapok kadenge si Samson nyarita oge. Lah tong boroning marane. Sudah Irfan. Dalah uing sorangan oge sebenarnya mah heran. Nah uing sorangan mah dilepaskeun euy ku eta jurig. Henteu nepi ka dipodaran uing. Heran uing oge sarua. Nya meureun maneh oge inget kajadian ka ditu nason kumaha eta? Sadak si Suda. Nya memang inget dah. Harita uing geus dicekek tak ku si jurig teh. Ngan dina detik-detik nyawa geus aya dina tikoro geus lok bangkong. Eta jurig teh kadenge nyarita ka uing euy. Nyarita kumaha di maneh son? Tanya Suda jeung Irfan meh bareng. Nyarita teh kieu ye. Hayang ulun cenah. Kontan anu duaan arolohok bengong. Culak cileuk henteu ari culak colok. Mah teuing kaget teuing kumaha. Sabalikna si Samson nyenghel. Ku sakitu oge geus kairong. Si Samson datang deui sifat sebluna. Hah? Manya jurigna menta wudud son? Piraku ah? Cek si Suda. Nya henteu atuh euy. Piraku teuing jurig menta wudud. Emangna Kang Ate ofisial atawa Ki Agus Jago anu sok mementa we udud tapi unu mere. Tara. Jurig mah tara menta wudud dah. Anu duaan ngalegedai narepak tarang kesel pananya Daria dijawab ka mana mending. Haduh sing Daria ieu mah son Daria atuh son ah. Cik anu benerna kumaha teh son nalika ente dicekek. Cek Irfan bari garo-garo teu atur. Nya anu puguh mah jurigna teh nyarita ka uing. Nya nyarita naon son? Eta jurig teh
ngucapkeun hiji garis katurunan nasab. Garis katurunan nasab kumaha maksud lain teh soan? Nya manehna teh ngucapkeun ngaran silsilah katurunan pancakaki jika marga atawa klan mereunannya tah jika kitu pan jika di Cina gening dina drama-drama kolosal Cina sok aya marga-marga pan, marga pung, marga cing, marga cang, marga cut gitu tah. Jika marga katurunan karena itulah pokoknya mah. Oh, gening eta maneh apal kana kolosal Cina. Emang maneh ngarti gitu bahasa Cina? Udah ditanya. Dewek mah ngarti pisan kana bahasa Cina teh. No bentet. Sok cing coba. Maneh bisa ngomong bahasa Cina? Coba. Atuh cetek gampang bin babari bahasa Cina mah. Yuh dengekeun. Bahasa Cina na can berang pan can siang. Berang saeutik carang cang tihang. Tukang gawe cang cinceng. Domba lepas cingwang cang-cang. Huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Tapi saing bahasa Cina koplok sih dah. Sia mah ngadon kemana mandi. Geus Ya. Eta naon ngaran silsilah katurunanana soan anu diomongkeun ku eta jurig naon cenah katurunanana silsilahna? Tanya sudah. Ari anu disabit-sabit mah jiga katurunan marga Batak marga Sinagar Tulo Hatulo. Piraku soan emang eta jurig de urang Batak itu piraku urang Batak nyasar ka Cisaat asa jauh melamelo euy. Si Irfan geus nyaho walona si Samson ukur heureuy. Tapi disagedengeun eta maranehna duan oge banget kesel. Doh, Cikson euy, sing Daria atuh Daria serius. Cik kumaha kajian sebenarnya sia teh Ya wing duaan hayang jawaban nu bener jeung nu pasti yo. Si sudah geus lulah baka tingku kesel ka si Samson. Ningali dua baturna jejereged kitu. Antukna si Samson mere isyarat. Curugna diantelkeun kana biwir sangkan jempe jempli. Geus kitu kadenge si Samson nyarita rada ngaharewos. Dengekeun ngaran rerehan mah teu jelas euy, nya silsilah teu jelas. Anu jelas nama dina ucapan eta jurig anu panungtungan. Eta jurig deh nyabit-nyabit turunan ka 13 euy. Turunan ka 13? Nya naon eta teh soan? Nya pokona eta jurig deh nyabit-nyabit pokona turunan 13 na. Turunan ka 13 teh naon atuh soan? Uing teu ngarti soan? Tanya Irfan. Si Samson teu wakanembalan. Manehna ngadon ulang heula nginget-nginget kana kajadian 5 peuting ka tukang nalika manehna keur dicekek ku jurig jalan Cisaat. Bayangan natrat jelas di alam pikiranana. Dedegan seorang lalaki datang muru nyamperkeun ka manehna. Terus nyekek beheungna. Samson dina waktu harita ngan ukur bisa pasrah. Asarek sahos-hoseun paragat nyawa. Bener-bener geus taya deui waktu pikeun ngejat. Ngan nalika Samson padu teuteup jeung eta jurig anu nyekekna. Ngadadak eta si jurig deh jiga nu kahulang. Cekekan kana beheung si Samson dilepaskeun. Nu akhirna si Samson teu jadi dipergasa. Kadenge eta jirim teh nyarita ka si Samson. Sabenerna cenah aya sabaraha kalimat ngan anu jelas kanu kadenge si Samson mangan ukur nyabit turunan ka 13. Harita si Samson ngabagi teuteup ka dua baturna pilih genti. Geus kitu pok nyarita. Karo
ngan ukur sakit tah ngan ukur nyabit turunan ka 13 nya eta teuing lah euy wing oge teu nyaho naon hartina turunan 13 bisa jadi eta teh kode rahasia atau isyarat euy paling 2 poean deui uing rek nepungan aki uing Abah Juki teh uing rek nanyakeun soal turunan ka 13 susuganan si Abah bisa ngahartikeun jeung ngajelaskeun ka uing da ge penasaran akur. Oh, namane masih boga aki gitu soan? Tanya si Suda. Nya boga atuh, tong boro aki. Dalah jangan wareng oge uing masih boga. Cek si Samson. Lah, sok si Ganu nyawe nyarita teh si Mason Atuh da si laing mah kawas anu pikun. Pan marane duaan pernah panggilin jeung Abah Juki aki uing. Nyanya harita pan basa papanggih basa 2 bulan kamarinya basa keur aya acara maneh rek disunatan nya ta eta teh aki Juki aki uing apan eta teh jadi engke maneh rek nanyakeun masalah turunan ka 13 ka aki Juki nya uing rek nanyakeun tah ka aki uing da aki uing mah jero pengalaman legok tapak gendeng kadek jadi saeutik kedena nyaho tah soal masalah garaib mah sanajan keheul can menang jawaban anu kaharti jeung pasti si Irfan jeung si Suda ngalihkeun eusi wangkongan kana hal anu sejen. Atuh tiluanana harita jadi ngawarangkong ngaler ngidul sagala diomongkeun sagala dicaritakeun. Para wargi sadayana manuk bueuk ngelak disada mapaesan wanci anu geus ngagayuh ka tengah peuting bulan ebreh ka tembong sapasi setengah dari nyumput di balik mega hideung hawa karasana nyecep tiis dipirid ku angin ti beh kaler anu sakapeung sok muter ngulinciran di luar imah kayaan geus simpe sepi jempling rehe combrek sarta geus teu katenjo ringkang jalma anu lalar liwat hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora anjing bebaung menim melawung matak muringkak bulu punduk cenah cek beja lamun aya anjing bebaung eta jadi ciciren lamun dina peuting eta loba setan anu keur ngulayaban kocapkeun di hiji imah anu kawilang gedong agreng sigrong di ruang tamu kasampak dokter Surya. Dokter Surya teh salah seorang dokter bedah babaturan dokter Yadi. Harita dokter Surya keur manco hareupeun komputer. Sedakeun pamajikanna masih kene can sare. Manehna keur anteng lalajo TV di ruang tengah marangan anak-anakna. Truk-trukna sorak ketukan tombol komputer kadenge taya eureuna. Pastina dokter Surya keur ngetik mereskeun pail-pail tugas gawena. Sabot keur anteng-anteng ngetik. Trok trok trok. Kadenge aya sora nu ngetrokan panto ti luar. Saheulaanan dokter Surya ngeureunkeun heula ngetikna. Bari ngareret kana panto. Senajan perhatianna keur museur kana komputer, ari ceulina mah masih bisa ngadenge aya nu kaketrok. Harita ceulina ti rancung-rancung. Lila di dagoan
sora anu kaketrok teh teu kadenge deui. Meureun asa dedengean wungkul kitu cek pikir dokter Surya. Geus kitu mah dokter Surya nulikeun deui nyibukeun diri ngetik dina komputer pikeun ngarengsekeun tugas gawena. Ngan kakarek oge mancodi kana komputer. Harita kadenge deui aya sora anu kaketrok. Malah ayeuna mah sorana rada tarik batan tadi. Mah, coba eta pang ningalikeun keluar mah. Aya tamu jika nama mah. Cek dokter Surya ngagentraan pamajikanana. Teu lila anu digentraan teh ngurunyung. Aya naon, Pak? Cobi mah eta pang nempokeun di luar. Ieu asa kadenge aya nu kaketrok kana panto. Oh gitu, mohon atuh Pak. Koloyong, harita pamajikan Pak Surya ngoloyong pikeun mukakeun panto. Krutrak, bray, barang bray panto dibuka. Tetela, geuning kosong teu katenjona naon. Anu aya ukur jalanan kosong. Ih, teu aya sasaha geuning Pak, subung. Walon pamajikan dokter Surya bari rurat reret kaluareun imah. Kakaler, kakidul, kakulon, weleh eueuh nanaon. Anu kadeuleu ukur poekna peuting anu katenjo ku pamajikan dokter Surya teh. Teu katenjo aya ringkang-ringkang jalma sorang orang acan. Boh anu lalar liwat atawa tetangga anu biasa sok bagadang. Estuning kayaan di luar geus sepi jempling ti iseun. Jalma-jalma geus taya deui anu ngulamprang pada narumpi diri di imahna sewang-sewangan. Ah, teu aya sasaha geuning Pak. Ceuk pamajikanna deui, bari asup deui ka jero, bari meundeutkeun deui panto. Har, nah geuning eueuh sasaha. Piraku teh aya sasaha mah. Cikene teh padahal bapak ngadangu aya nu kaketrok kana panto hareup 2 kali malahan mamah. Memang bener 2 kali dokter Surya ngadenge sora nu kaketrok kana panto. Manehna teu ngijem ceuli da puguh ceuk rarasaan mah can bonge. Nya duka atuh Pak. 2 bisi anu kaketrok ka bumi tatanggi meureun Pak. Bisa jadi ketang nya tos atuh. Cek dokter Surya rumahuh teu ngarti. Sedengkeun pamajikanana harita leos weh ngaleos deui ka tengah imah pikeun nuluykeun hanca lalajo tipina. Sedengkeun dokter Surya khusyuk deui kana komputerna bari meresan lambaran-lambaran file kalawan tarapti. Sabot keur meresan file-file terelek ngadak-ngadak hordeng ririaban jika katebak ku angin. Atuh dokter Surya gancang ngagilerkeun panonna. Manehna neuteub perhatikeun usikna hordeng. Aneh, jeung bulu punduk jol nyeak cara rengkat. Cek pikirna, asa piraku hordeng bisa ririaban sorangan. Padahal eueuh angin di jero imah mah. Lawang ventilasina seperti panto jeung jandela geus katutup kabeh. Sanajan jiwa dokter Surya geus kadidik jeung kalatih dina widang kadokteran. Anu mana ditungtut kudu wani yang hareupan layon, beh dituna wani ngagugulung mayit sakamar mayit pinu. Tapi nempo hal janggal anu ayeuna. Nampe hareupeunana. Jajantung dokter Surya babaturan dokter Yadi teh jadi ratu tutunggulan tepuku. Aliran getihna nyeak tarik. Kulitna surser ditambah carengkatna bulu punduk. Nandakeun anu dihareupeunana lain hal anu biasa.
sabot keur merhatikeun hordeng reup ngadak-ngadak lampu ujug-ujug pareum sorangan atuh kayan imah jadi poek merdong cek paribasana meh teu katenjo curug-curug acan polek mongkleng buta rajin. Harita dokter Surya jadi rungah ringeh gegeruan ka pamajikanana. Mah nah ayeuna listrik bet pareum mah aliran kitu. Mohon Pak, jika nama aliran pantos biasa sok aya pemadaman PLN bergilir. Duh, meni aya wae nya Pak. Ah, piraku pemadaman bergilir jam sakieu mah biasana oge beurang lain. Tapi nalika dokter Surya cacap nyarita kitu, no atuh ari ujug-ujug elo waktos na kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.